nukos kumahasi ulama nukamari geus disentil-sentil jai ulama mah anu sieun ka Allah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ulama mah anu sieun ka Allah sebab nu mantak sieun warasatul anbiya. Cenah itu aya ulama tapi teu sieun maling korupsi lain ulama. Eta aya ilmuwan sanajan loba ilmuwan teu sieun ka Allah lain ulama bajingan teu fokus kitu. Wa taqdilana biha jami'a ma natlubuhu minal hajat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat. Bismillahirrahmanirrahim wa kana qad iltamasa lan ana kalakuan ikut teman-teman mupri saking isung sadawa ba'dutullah apa setengah pirang-pirang santri naj'alahu yang tanarangkum isung sadaya lahu kabul ba'dutullah nuskhatan ing nuskhat min walika kang betul saking mangkono ulama khas Awakayjina Muputi Inka sugihan Ajamana lahu maka ngantukan insum sadaya Maka ngarangkum insum sadaya lahu kada ba'dut tulab Hadal ijazah ing ikilah iki ijaz Ing ikilah iki kitab kang ringkes Ala wikin meradih ingat asa metuki ingkang den karepaken dening ba'dut tulab liyakuna lahu alighairihi wafian syafian darapan yantaan ya hadal ijaz lahu kada ba'dut tulab lan kada luan ba'dut tulab iku kang nahani tungkang ngawaras peningati wasamatuhu lan ngarani sumhing hadal ijaz ya anna muallaf kitab muallaf Sirr al-asrar fima yahtaju ilaihi al-abrar in kitab Sirr al-asrar fima yahtaju ilaihi al-abrar manane memeh dijieun ngaran rahasia saking pirang-pirang rahasia bagi segala rahasia yang dalam barang kang butuh kadema sapa pirang-pirang kang becik li anna zakarna fihi Nasatuhuna insum sadawa kunatur insum sadawatihi dalam hadal ijaz ma'utlab in barangkan dan supriyan magaliban in dalam galiba isyariati wa tariqati wal haqiqati in dalam mertalakan syariat lan tariqah lan hakikat waja'alnahu mustamilan ala muqaddamatin wa riba'atin wa 20 faslan lama madakan insumhu in hadal ijaz in kan alam ko ingatasa muqaddamah suji lan papat lan 20 pasal biadadi hurufi kalimatin la ilaha illallah muhammadur rasulullah kalawan sabing bilangan pirang-pirang huruf kalimah la ilaha illallah muhammadur rasulullah wa adadi saatin lail wan nahar lan sabing bilangan sakehjam dalam mengilan awan wa amal muqaddamatu wa kana jeung aya kalakuan santri mazal kalakuan megis nyaho anu mondok mah nyaho anu teu poho ngan rata-rata poho. Jadi domir sya'an ma mufassarun bima ba'dah. Eta domir sya'an ma ditafsiran kunu sabadana. Maksud domir sya'an ta ieu qadil tamasa minna ba'dut tulab. Jelas nyata yakin parantos nyuhunkeun kasim kuring saur Tuan Syekh sebahagian para santri-santri
nukuari di Indonesia geus diayakeun hari santri. Alhamdulillah engke libur. Padahal santri mah enggak libur bae. Kumanyana bae santri. Sebab santri mah makhluk planet. Kumanyana bae dek ngaji dek henteu kumanyana. Datang di imah saminggu kakarak bebe jaga kiaina. Atuh kumanyana bae. Datang teu absen. Dek hadir dek henteu. Ngaji sugan disebutan janu hadir henteu sabodo aju kiai ge sabodo wae ka santri mah geus kitu bae sebab pada wali Allah tinggal cek nu lain santri sial amat emang sial sia mah jatuh nanya wali atau santri wali keur di pondok mah balik cabut deui kawalianana gitu. Nyuhun kang kasim kuring saware para santri aya pamundut supados sim kuring teh ngadamal hiji nuskhoh pikeun aranjeunna tentang ulama khos tentang khos ibad di hamba-hamba Allah anu dipilih ku Gusti Allah pikeun ngajadikeun tetengger agama Allah cacak para khawas di alam dunia hese tetengger agama cacak wali Allah hese jang tetengger agama ieu ngaku bener itu ngaku bener sedangkan bener mah hiji mantap di nosansiah dijelaskan kabeh ngaku bener sedangkan bener mah hiji wayana sakitu dijieunkeun qaidah maka dina urusan khos gesami ieu kieu ngaku bener dalil boga sanajan aya di Golkar ieu kieu ngaku bener dalil aya sanajan aya di Petilu ieu kieu ngaku bener dalil ambalaya sanajan aya di MUI kabeh ngaku bener ribut perebut bener sedengkeun bener ngan hiji urusan pikir mata mah emang parantina pacekcok teh satungtung dunia aya manusia leuwih ti hiji pasti cekcok kajian kumaha ge boro-boro eta deui urusan dalil cacak kurang hirup di tangga jeung pamajikan sakapeng waktu mah cekcok antak aya jelema deuk kawin teh jadi salantaran beda keyakinan terjadi kawin. Dad, Aisyah kain kan bebeja bahasa kamari ieu mah erek kawin kos sia terjadi beda keyakinan ai. Ih. Pancak sia cenah eta saagama, sauyunan, sanahbatul ulama. Kok beda keyakinan? Mal geus dipaksakeun lantaran beda keyakinan. Emang Muhammadiyah lain. Persib lain. Khurub lain. Apakah memang manehanana karena dosen? Lain eta. Naon tuh beda keyakinanana? Pan pada ahli sunnah wal jamaah. Kok bisa beda keyakinan? Ku aing barang ditegeskeun keyakinanna beda. Naon? Aing ngayakinkeun bahwa aing kasep, aing prak nyana ngayakinkeun aing jore. Sial. Antak beda keyakinan terjadi aing kawin. Nomor kedua aing boga keyakinan aing teh sugih. Aing prak nyana boga keyakinan aing teh susah. Mantak terjadi. Aing kitu ona. Teu bisa dipaksakeun teman-teman kos kitu.
beda keyakinan sudah teh keyakinan ahli sunnah lain orenganan kekeh bebenana nyebut jore kanyana atuh pan teman teu bisa dipaksakeun barang ngaca emang beungeut perangnya nama itu tah ieu saimah tangga cekcok komo pikir geus atuh wajar-wajar wae cek Imam Ghazali dan nu moal dicekcokkeun mah ma'rifatullah wa rasul sadunya jelema ketika makrifat moal cekcok sebab geus murni 100% hubbullah wa hubbur rasulillah moal cekcok tawang aja guguman urang Indonesia jeung urang Turki pada makrifat moal cekcok urang Indonesia jeung urang Misra amis di jero pada makrifat moal cekcok urang Indonesia jeung urang Jepang pada makrifat moal cekcok urang Indonesia jeung urang Yaman urang Arab Amerika sekalipun moal cekcok moal dipacekcokkeun makrifat akur nyaritakeun Allah hiji nyaritakeun pembawa amanah Kangjeng Rasul ketika nyaritakeun tentang Allah ahad ketika nyaritakeun rasa akur nyaritakeun ilmu bapak cekcok ketika nyaritakeun rasa moal dipacekcok ma'rifatullah moal cekcok ngahiji wali Allah nu dipacekcokkeun kunaon memang kiai jeung kiai ribut pikir nu dipacekcokkeun teh pibeteungeun kiai jeung kiai kunaon cekcok pantas sebab ieu bagol karya patilu perebut keagungan kunaon kiai jeung kiai cekcok beda aliran ieu salaf ieu modern salaf mah ge teu lillah modernna teu lillah lamun cicing di modern cicing di salaf ma'rifatullah moal cekcok modern bae teh mah urusan kemajuan salaf bae teh mah urusan ittiba pada ma'rifatullah teu dimasalahkeun salaf jeung modern mah moal nu dimasalahkeun ku ari cekcok di modern jeung di modern ge persaingan dunia fikih zahir pacekcok ajeun ku kumaha ge lamun lain urusan ma'rifat pacekcok bae suuzon simkuring dipiwara ngarangkung ngadamel kitab nyaritakeun tentang khawas hamba-hamba Allah anu ngajadikeun kacukupan dina kahayang marenahanana kifayatul gina supaya ulah neangan kitab nu sejen deui ketika nyaritakeun tentang khas cukup dina kitab ieu kifayatul gina bagi penutup ilmu nu hayang nganyahokeun tentang khas wali Allah geus teu kudu neangan kitab nu sejen deui cukup bae ieu nusqatan min dzalik kifayatul gina nyuhunkeun abdi supaya ulah pabeuli teuing abeh ketika dibaca eta wali ketika dibaca eta lain ketika dibaca eta wali ketika dibaca eta lain teu kudu neangan di kitab-kitab sejen nyuhunkeun coba abdi teh dipundut ku sababaraha santri nu mana santrina apa nu potongan kararieu ulai ai ieu nu aya santri naon nah ieu mah semi aduh nu kieu mah geus malah lain santri bajingan santri banyak santri boga HP atuh ayeuna hayang ke khawas moal boga HP banyak santri pabeuli teh ganti mobil moal nyaritakeun khawas atuh kos kitu mah beres teman nu kos kitu SMS-an jeung urang Karawang jahe banyak khawas kos kieu aduh masyaallah ieu mah santri geus santri ulung ieu mah anu kitab Alfiyah Jamul Jawame di kumis Samsiah di bulu bitis santri jadi anu geus teu ngabutuhkeun buca baca jeung urayan-urayan dina kitab tama ilmu lah nu kos kitu ieu
hayang ge karasa mun zikir karasa mun salat karasa nikmat mun maca Quran karasa nikmat. Nah hayang nyaritakeun tentang khawas anu cukup kifayatul jinna puas kahayang para santri tentang nyaritakeun tentang ilmu khawas teu kudu teangan ku tutang ka teteng ka kaler ka kidul ka wetan ka kulon eta pamundut teh dipikir-pikir ku si Mabdi cek Tuhan saya butuh oge emang ieu besingkeun nu lain wali ngaku wali nu lain khawas ngaku khawas besingke padu jubah doang ngajung dianggap wali besi padu tasbih doang diputer-puter ngaku wali lain usum wiridan ge tasbih tadi cecekel bae aya ku ari jelema ge ngai besi udang-udang dipake besi ieu disebut khawas teh aduh cek Tuhan saya lamun teu dirangkum teu dijieun kitab asal ke jelema cilaka asal nu make jubah ieu wali asal anu udang-udang sagede ban Vespa ieu wali asal aya nu tasbihna gede bae di bohong aya di leungeun aya jualan tasbih boh ieu wali. Nah besi sasar jelema penting oge cek Tuhan saya pamenta para santri teh kusim kuring dikabul fajama'na lahu makasim kuring tandang ngarangkum mulai nulis nyen hiji anggitan teu kudu gede-gede hazal ijaz kitab nu leutik tapi patri leutik tapi eusi leutik tapi mundel cek bahasa wetan mah aya saeutik catur loba bukur eta nu mantep mah urang datang ngariung hadiah kulhu tilu palak dinas amin amin robana bu berkatna teu kabawa ku mobil eta ngaranna saeutik catur loba bukur ijaz ngaranna dibandingkeun jeung loba catur eueuh bukur ieu mah pagawean tukang pidato hambalaya ka kaler ka dieu ka kidul pajar loba berkatna ngaler ngidul dianggap punyana pohara ieu pasti berkatna masyaallah barang balik teh berkat age cau emas laletik teh cau emas anu lamun dibawa ka mobil teh lamun ngagejlug parotong deres lamun loba mangan sasisir doang aju panitia pohoan sasalamana di sial jasa aduh makanya dilambatkan di gerung-gerung mobil ge maksudnya ieu panitia can ingetin geudeun bae sial orang panitia kaheesan nu aslina masyaallah hanya berangkat bae nah iyalah loba catur eueuh bukur teu beres ya koski tah ieu ijaz jadi saeutik catur loba bukur atawa aya deui cek urang Garut mah saeutik bacot gede congcot eta nu hebat jadi congcot nu gede jeung loba bacotna saeutik aya tukang pidato bacot ambalaya congcot eueuh loba bacot congcot teu beres sakos kitu ieu mah pajama'na lahu hadzal ijaz sing kuring tandang tina pamenta para murid nyieun hiji kitab nu leutik tapi patri ala wifki muradi netepan kana sesuai jeung kahayangna nyaritakeun tentang khawas-khawas tentang hamba-hamba Allah anu dipilih jadi tetengger agama anu mun nanya ka nyana moal saliru jeung hampangeun nanya ka nyana mah sebab jelok aya ujol-ojol urang nanya ka kiai embung lah kunaon sok ojol jeung naon aing aya nanya dijawab minta jeruk eta teh berat aing mah kos kitu teh sakalina aing silaturahmi ka nyana dibere proposal keur nyieun majelis eungap aing ka nyana geus lah moal hayang aing tah eta berat tah kos kitu teh kerda Allah mah berat
silaturahmi yuk ke mana ka Kiai anu sia bae lah kunaon emang entah moal wakalana emang kunaon kan guru sia guru mah guru bae lanan kayak geus majelis aing ge teu ka ditu ge dikiriman guna komomun ka ditu asal aing disandra bisa teu berat aku gitu tanganana teu karena Allah tapi lamun guru karena Allah mah daek murid urang jarak ke mana ayo urang aya kendaraan mobil aing aya nang bensinan ku sia oh datang dari itu kiai emang kerjaan majelis soalnya mau ngomong atau tama urusan mama tama siapa nggak siapa nanti kuliah de mil ulah mama ge sugih kene ulah emang kunaon gitu atuh berena leutik cing sarwana pilihan mangsa anak buah Habib kos kieu kabeh ya bareres hampang kali Allah ih atuh nyeun majlis mama nyeun besa datang sia mau ulah sok kabeung derata hayu bae sia keur bonok sia bae ka ditu mama orang pada ngadoa kan ngeunaheun ka hate lain kieu sia di itu kerjaan pondok semen bawa ka dia bagi dua aduh sial jasa ieu aduh guru aing jadi preman kok ya tah ieu mah kitab sesuai jeung maksud sesuai jeung tujuan murid yakni dek jaritakeun tetengger agama kuburan mun tetenggeran rak hese zarahna samping mun merekan hese pajar BHS kabeh orenganan gajah depak iya ya merekan kabeh ge nah ieu ge wali teh dek dimerekan nu kos kumaha si wali nu kos kumaha si ulama nu kamari geus disentil-sentil jai ulama mah anu sieun ka Allah innama yakhshallaha min ibadihil ulama manusia ke Allah sebab nu mantak sieun warasatul anbiya cenah itu aya ulama tapi teu sieun maling korupsi lain ulama eta aya ilmuwan sanajan loba ilmuwan teu sieun ka Allah lain ulama bajingan teu kos kitu urang kira-kira bantah kos kitu cek kiai nu ngadengeun teh sok lu kajen sok ge seulah ngaji atuh hayang keukeuh hayang cicing di dinya mah ieu teh dek diseuseuh ku Tuan Syekh Kos Imam Ghazali nyeuseuk jelema supaya ulah aya adiguna ulah aya luhur kumuluhur ulah aya gede hulu sebab gede hulu mah hese ngan kopeahna batur mah rata-rata nomor 4 5 genep 7 nya nomor 15 atuh panteu mah kudu mesen iya ulah gede hulu seseh ku Imam Ghazali supaya orang rumasa jasa oh hirup teh eueuh nanaonna turunan teu bisa dijadikeun andalan jaga di akhirat ilmu teu bisa dijadikeun andalan jaga di akhirat harta teu bisa dijadikeun andalan jaga di akhirat korenganan jag-jag awak teu bisa diandalkeun jaga di akhirat kumuluhur agung adiguna komo jadi cilaka jaga di akhirat anu bisa dijadikeun andalan orang ma'rifatullah wa rasuluh ieu Allah dedeun insyaallah kan ieu mah kitab teh cikuan supaya liyakuna lahu wa li ghairihi wafian syafian sing ngajadikeun supaya ngajadikeun waras obat kawarasan hate bagi santri nuhunkeun oge kasalian santri nu nyuhunkeun nu jelasna nu ngabutuhkeun we kana silulup aya nganyahokeun ahli-ahli Allah urang renang silulup ka jero aya nganyahokeun khawas-khawas urang coba halangnya belah dieuna yang nyaho belah dituna urang mulaian ente ujug-ujug jadi pemain bola kabeh ge
penonton heula geus nonton najunyin heula bobolaan tina plastik belah dituna meuli ti plastik belah dituna meuli belah dituna jadi pamain beneran sarua ka Allah nonton kiai heula nu khawas geus nonton coba-coba urang di imah khawasat kayak pemajikan kayak orang senyum kakak lain deui bawa omong sia ente kakak rada bager ku harina lamun hayang nanaon tilok suntak-sentak salat kadeleuna awal waktu bae deui Kak nyen pondok bae Kak sia ulah sok jadi indiran lain aing keur hohoasan ieu nggak jadi cilongok ieu yo hohoasan sugan bae aing jadi hoas beneran heuh Kak ku lagi resep jasa ya kakak ku ari geus jadi hoas mah pan moal daek nyekel duit Kakak pasti dipasahkeun ka kula pasti sia mah kitu bae sih aing kakarake hohoasan ke teh jadi deui tadi teh kongkorong sia jual tungtung na balik tali bae antak ngajina bareng atuh jeung sia ka ditu bae urang jadi hoas kabehan engke kongkorong sia ka aingkeun duit aing dikasihakeun jadi kan urang aing geus pada jadi hoas mah naon kakak bae heula Kak ada lain deui lagi resep di kakak ku ari bager teu sasarina lain deui kayak karasana ku pamajikan ke lain deui 180 derajat lamun deuk ka Allah beda pamajikan ge moal ngaganggu lamun urang bebeneran mah moal ika deuleu sikap salaki teh beuh sorban nempel bae insyaallah tasbih di leungeun bae masyaallah susur lain hiji 3 sajadah hujana dibawa bae pamajikan di ngomong naon padahal nyana konsul kudu dibawa ke mana ya ke haji jadi lain deui ku ari ya barang ngaji khawas Masya Allah hendak kula lalawar ngaji kitab ieu hikam ihya kitab sirrul asrar lain deui sebab ieu mah ngalihkeun perasaan orang cicing di dunia supaya ulah asa cicing di dunia tapi supaya asa cicing di jero kuburan eta kan hese takos kitu teh hese takos kitu Kutuan Abdul Qadir urang teh anggap diri urang ahli neraka coba eta anggap diri urang ahli neraka cak Tuhan Syekh lamun sia nganggap ka diri seorang ahli surga sia seserian sia bakal berhela-hela ngeuneunahan sia tapi anggap diri sia ahli neraka deuk kumaha coba sia eta teh ngalihkeun perasaan bahwa urang teh ahli neraka Masya Allah ayo tebus lamun sia kuari nganggap diri sia ahli neraka tebus ku sia mana nu bisa pakai nebus supaya dijahit diangkat di neraka ayo ilmu manaun bisa nebus harta mana nu bisa nebus tabus ku sia anggap diri sia keur hojai di neraka Masya Allah urang ulah ngabayangkeun di neraka jahanam kakarak urang ngabayangkeun di sidang diponis 15 tahun Saudara Haji Pendi yang terhormat dengan pasal-pasal yang telah dibahas ternyata saudara Bapak Haji Pendi mempunyai kesalahan 3 dari 1 kesalahan 5 tahun 3 kali 5 15 tahun dinyatakan yang bernama saudara Haji Pendi akan dipenjara selama 15 tahun pok cerik ya Pak lain cerik mah cepot mah
tuh kan diponis 15 tahun mulai nah ayat tanah abah nu beladi itu ayana supaya ngurangan tahun abah jual nah ayat tatangga boga kebo jual tambah gitu amat paling habak aduh nambahan urusan kabeh nu bisa dijual jangan jahit minimal ngurangan di dunia seperti itu sabaraha nu boga kasus dijualan jangan keluar di penjara anggap diri orang di neraka jahanam tebus orang salat diperbaiki kurang puasa orang tahajud orang boga dunia kurang pakai nebus sedekah yuh kurang tebusan sebab orang anggap diri orang ahli neraka urang nu mantak teu daek sedekah urang anggap diri urang salamet urang nu mantak teu daek salat nganggap diri urang di akhirat teu bermasalah nu mantak urang teu daek puasa nganggap diri urang salamet cilaka cilaka di akhirat nu mantak kieu daek korupsi pemerintah daek maksiat pemerintah boga anggapan dirina di akhirat salamet cilaka siapa anggap diri maneh ahli neraka tah dek dikitukeun ku Tuhan sedikit tapi nu anta kieu mah geus lah bangsa jelema nu teu mondok mah teu kudu ngaji ieu teu kudu baca kuda teu kudu balik geus balik geus teu kudu ieu mah jang nu marondok nu mondokna nu geus lila mondokna tapi teu bisa-bisa ieu mah bangsa jang Habib ngalantur simkuring adana ieu kitab leutik nu sesuai jeung pamaksudan pamondok yakni santri abdi ngadamel teh maksudna mah supaya jadi kawarasan hate we jadi obat hate ka anjeunna nu nyuhunkeun oge kalian liana termasuk urang ayeuna ku simkuring di ngaranan ieu kitab teh wasamma itu sirrul asrar fi ma yahtaju ilaihil abrar ngaranna ge serem jasa rahasia di jero pirang-pirang rahasia riane rahasia bagi segala rahasia hakikat maksudna mah jadi teh diceritakeun hakikat dina permasalahan anu dibutuhkeun ku jelema-jelema anu abrar masyaallah lianna dzakarna fihi ma yutlabu ghaliban bis syariat wa tariqat wal hakikat kena kaula nutur di jero kitab ieu masalah-masalah anu disupri galibna dina syariat, tarekat jeung hakikat bakal dibahas. Wa ja'alahu mustamilan ala kusim kuring dijadikeun ieu kitab teh ngarangkum hiji muqaddamah bakalna 24 pasal 24 pasal ieu teh disesuaikeun we nu mantak 24 pasal disesuaikeun jeung huruf bilangan huruf kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mun dihitung aya 24 nata kukula dijieunkeun 24 pasal jeung nu mantak dijadikeun 24 ieu teh dihitung sabing bilangan jam beurang jeung penting 24 jam urang mimitian amal muqaddamatu wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul liman fi aydikum minal asra'i ya'lamillahu fi qulubikum khayran yu'tikum khayran mimma ukhidha minkum wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim.
Allahu a'lamu bimaradi ya ayuhan nabi wa eling-eling nabi qul ngucap sira Muhammad liman fi aidikum kade wong kang tetep ing dalam pirang-pirang tangan sira kabeh minal asra nyata saking pirang-pirang boyong pikiraatin lan ikut tetep ing dalam qiraat ma'al asai iya lamillah lamun uni ngasafa Allah bikulubikum ing dalam pirang-pirang hati sira kabeh khairan ing becik iman dan wa ikhlas gese iman dan ikhlas utikum maka bakal nekakeun ya Allah kum ing sira kabeh khairan ingkang leuwih becik tinimbang saking barang kang dan alaf yang saking sira kabeh minal fidai saking tebusan bi ayu dha'ifa kalawan yen ta nikal nikir ya Allah ma ukhiza lakum kade sira kade fid dunya ing dalam dunya wa yusibakum lan yantanga ganjar ya Allah kum sira kade fil akhirat ing dalam akhirat wa yaghfir lakum lan ngampura ya Allah lakum kade sira kade dzunubakum ing pirang-pirang dosa sira kade wallahu anu Gusti Allah ghafurun iku kang akeh ngahampurane rahimun tur kang akeh welase wa yuridu khiyanataka faqad khana Allah min qabl fa amkana minkum wallahu alimun hakim Allahu a'lamu bimaradi wa yuridu lan lamun ngarepakeun ya asra ila tegese pirang-pirang tawanan khiyanataka ing khianat ing sira bima azaru kalan barang kang ngarayeukeun asa minal qauli saking ucapan faqad khanu maka teman-teman khianat ya sallallahu ing Allah min qabl saking sadurunge qabl badarin bil kufur tegese dalam sadurunge badar kalawan kufur fa kana maka ngangkeun ya Allah minhum saking kufar bi badarin kalawan badar qaslan wa asrat ing den bunuh lan den bawah pada tokoh maka bencik ngarepakeun ya kufar kabeh misalika ing umpama kono qatlan wa asrat in adu lamun babalik ya qatlan wa aslamun babalik itu in adu lamun babalik ya asrat wa ya kufar wallahu alimun hakim lan utai Allah iku alimun kang baung ini bakhalki kalawan makhluk Allah hakimun tur kang iku bijaksana pisan ing dalam dadamelan Allah ya ayyuhan nabi sakumaha kamari ayat ini diturunkan perihal Sayyidina Abbas Ibni Abdul Muttalib Sayyidina Abbas paman Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah sahiji tinu 10 nu ngabiayaan peperangan Badar di golongan kufar kena lancar kade Anjila keluar di Mekah beserta rombongan-rombongan menuju Badar. Nyana keluar di Mekah menuju Badar membawa 20 uga tina emas.
untuk menopang kebutuhan-kebutuhan pangan selama peperangan di Badar. Masya Allah. 10 komponen manusia digilir. Kebenaran giliran Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu can asup Islam harita. Giliranana pas giliran perang. Begitu peperangannya nasorangan boro-boro ngabiayaan ngaluarkeun biaya nyana sorangan ketangkep kata wanu sejen gugur nyana katangkep. Masya Allah karim. Sakumaha kamari Amru ibnu Sufyan, Abdul As ibnu Rubai, Suhail bin Amr, Al-Walid bin Walid, Sa'ib bin Yazid, Wahab bin Umar, Abu Aziz ibnu Umar, Al-Abbas ibnu Abdul Muttalib, Abu Izzah. Katangkep tokoh-tokoh tersebut katangkep. Sedangkan kan mamang, ieu mamang katangkep. Masya Allah, geus puguh minantu katangkep. Mamang sorangan katangkep. Katawan tidinya ngamamang lapor ke Kangjeng Rasul fakallama Rasulullah ayu sabal isrun uqiyah min fidai. Cek urang maalo ke Kangjeng Nabi mamang katangkep. Ieu mah kieu bae tuhlah hitung bae hitung ye babawaan teh jang tebusan. Cak Kangjeng Nabi ih teu bisa kitu mang. Teu bisa babari kitu aya aturan-aturanana mang. Ulah ganggap enteng mang. Tah teu bisa dengan begitu saja Kangjeng Nabi untuk melepaskan ka mamang bae teu bisa sebab aya aturanana. Tidinya terus pakai aturan-aturan tertentu anu geus ditentukeun teu bisa make gagampangan gitu. Akhirna Sayyidina Abbas atuh ieu bae jang dua dulur Ukel bin Abi Thalib jeung Naufal bin Haris. Nah ieu mah kukula neuk ditebus bae make ieu sebab ieu mah murah. Tebus bisa tapi Sayyidina Abbas teh sorangan mah encan katebus. Sayyidina Abbas nebus dua dulurna Ukel bin Abi Thalib jeung Naufal bin Haris. Cik Sayyidina Abbas, ya Muhammad tatrukuni atakaffafu Quraisyan ma baki. Kunaon ari ieu mah dudua dimanggakeun ditebus ai kula ko diantep. Cik Sayyidina Abbas pan kula teh mamang. Kieu mang. فأين ذهب الذي دفعته لأم الفضل وقت خروجك من مكة وقلت لها إني لا أدري ما يصيبني في وجه هذا فإن حدث بحدث فهذا الملك ولعبد الله ولعبيد الله وللفضل وفتم يعني بين بني Mang ari eta emas anu ku mamang dibikeun ka Ummul Fadli pamajikanana waktu emang dek keluar ti Mekah teh cak emang teh ka Ummul Fadl ye cenden ieu emasnya kan ieu kakak teh nyaho naon nu bakal terjadi andai kata terjadi di peperangan ieu kakak paeh atuh ieu emas bagikeun jang anjeun ka pamajikanana jeung Abdillah anakna Ubaidillah jeung Ki Fadl jeung Ki Qasamnya bagi-bagikeun tapi lamun teh mah atuh henteu kumaha atuh ieu mah cekal bae heulanan tah kaget Sayyidina Abbas cek Sayyidina Abbas teh wa ma yudrika ya ibnu akhi ai eta nu nganyahokeun ka dinya saha kan kula ngomong duaan bae di samping duaan tengah peuting usah
lain sakadar kuek lain ai kuek dong mah aya 5 watt mah ieu mah geus pohara berarti kan kos jelema joranya sencur berarti hideung menyon aya di nyana kabeh tah ieu geus poe jabat duaan jabat tengah peuting wa bayudrika saha anu ngayahokeun mere nyaho ka ajeun ya ibnu akhi saha cek Kanjeng Nabi akhbarani bihi rabbi anu ngabejaan ka kaula pangeran kula masyaallah kan cek Sidina Abbas ana asyhadu annaka shadiqun wa asyhadu an la ilaha illallah wa annaka abduhu wa rasuluh fa inni a'taituha iyyahu fi swadil lail wa lam yaqtu alaihi ahadun illallah eueuh nu nyaho kula mere duaan da tengah peuting ko nyaho maneh geus akhirna mah asup Islam Sidina Abbas gara-garana kos kitu asup Islam bahkan yana marentah kedua anak dulurna maneh asup Islam akhirna ukel asup Islam Noval asup Islam ara asup Islam iyalah hidayah mah hidayah kadang-kadang loba jelema nu asup Islam di penjara kadang-kadang keur sugih mah manehanana keur sugih popohoan tapi geus susah tasbih dibawa bae kocrek teh jelema urang mun kuari nyaritakeun Ahok kamari nyana bener-bener mencaci maki Quran dicaci maki kiai dicaci maki dengan gerak Allah nyana lengser di penjara pamajikanna ge balik gua lagi hanya SMS nomor sabaraha eta pamajikanna tah kuari penjara teh bejana boga guru keur mendalami ilmu Al-Qur'anul Karim endek asup Islam karek endek tapi kan geus mengarah nah ieu kan hidayah mah masyaallah karim luar biasa aya sababaraha urang Cina anu dikirim ti Tiongkok ka dieu ku ari asup Islam di kula bae nu asup Islam geus duaan ditanya ku kula bisa bahasa Indonesia no eta Arab no j English bisa nangan no bisa no doang Masya Allah ditanya you speak English no ayat no yes no bas bisa nangan no doang iki Haji Pendi ge bisa na yes jeung no bahasa Inggris Haji Pendi bisa na yes no lamun diajak dahar yes mayar no ay boga babaturan teh kos kitu jasa Inggris teh dua bae yes no lapar yes makan okay yes mayar no Allah karim dailah asup Islam Sidina Abbas turunlah ayat ieu ya ayyuhan nabi wahai eling nabi kul ucapkan gua anjeun liman katawanan-tawanan fi aidikum nu aya di tangan anjeun Muhammad minal asayani tawanan-tawanan iya lamillahu fi qulubikum khaira mun uningan Gusti Allah di jero hati aranjeun kabeh teh aya kabagusan yakni iman jeung ikhlas yutikum khairam mimma ukhidha minkum bakal dibere ku Gusti Allah leuwih bagus tibatan tebusan anu dicokot ti aranjeun kabeh mahal tebusanana Sidina Abbas lantaran di jero hatena aya iman jeung ikhlas sok bikeun tebus tetapi bakal dibere ku Gusti Allah leuwih tibatan eta coba ge ternyata Sidina Abbas masyaallah karim begitu ditebus kunci Baitullah aya di nyana saenggeusna kos kitu deui perekonomian nyana nu ngendalikeun nu mentek cek manehanana kula lamun nafakuran ayat ya'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum karasa luar biasa
wa yaghfir lakum jeung Allah ngahampura ka ranjeun kabeh karasa pangampura Allah wallahu ghafurur rahim Gusti Allah maha ghafur maha hampura tur maha rahim nu badak cek Kangjeng Nabi dhaiful fidaa 'ala al-bas wa kallifu ibda akhi cek Kangjeng Nabi dhaif tikalkeun tebusan mamang kula nu ngaran Abbas boh ditikal luar biasa tetapi Allah janji ya'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum karas aku Sidna Abbas bener-bener eta teh sakadar eta teh tebusan dalam rangka perang urang kuari sok gerage asal iman jeung ikhlas urang boga duit aya kebutuhan di lembur urang masjid tak naon dia kebutuhanana cenah ieu mah saeutik cenah Pak naon hiji semen bangsa 10 toronton naon deui eta bae semen 10 toronton aju naon deui ieu bae ieu cenah naon ngaranna ieu naon keramik sabaran ya bangsa kula ngabangunna cenah 50 kali 50 tapi hayang make marmer tenang tah benar heulana dia tanya cekal ku maneh 2 miliar geus alhamdulillahirabbil alamin tuh rasakeun ge engke bakal dagang nyana aya beta jalan eta keur cerita gede jadi tadi wajib ini ulah ieu keur ngabangun masjid naon nu dibutuhkeun lah ieu mah ngan sakadar ieu doang ieu naon karang-karangna jang molester pasir lah ulah loba-loba 2 behelanan 2 truk dah engke kita laku bae tah dagang karungna teh dibere laku insyaallah dibere laku lain amin atuh praktekeun Gus ya insyaallah karasa ge yutikum khairam mimma ukhidha minkum bakal dibere ku Gusti Allah leuwih tibatan anu dibikeun ka batur je tibatan dibikeun ka keramik lah keramik gorengan gamali teh 5 juta keuntunganna bisa 50 juta ya Allah ya Rabbi tapi lamun kieu mah Maji ieu jang molester ieu 2 engkel ngeunah bae aing nu usaha aing nu capek sia mentaan ka aing Indonesia nu endek transaksi ge nu endek geus jadi ngabatalkeun ditelepon Baji ya itu karung yang 2 enggak jadi ya kenapa enggak lah pokoknya enggak aja di kunaon tuh nu nawar ngan di kieu-kieu doang ieu karung naon aja kan endek jadi teu tah sok ge urang boga loyal di jero hate urang masjid loyal majelis taklim pondok pesantren fakir miskin nu butuh-butuh komo tak ka santri mah saya bangun ngalamun bae di macan balik di ka pondok kunaon emang ongkos mah aya ngan darurat aja kula yang beli kitab mak kula can boga cenah ke dagang heula dagang untuk masya dagang uleg ya Allah ya Rabbi beli kitab sabaraha duit ten beli kitab 1,5 juta dagang uleg jeung emak-emak kula dengan 1 jutaan deuk ira kabeuli teh sia makana nah gas kula ngareong-reong ka masya dah duit tah jang beli kitab tah 2 juta aju tah jang di pondok tah 1 juta geus ka ini nu bener Pak ulah nu bener geus itu masyaallah nya ngadoana ge bari ceurik mudah-mudahan Pak Arifin lain hajian lain Pak Arifin dimajukeun ku Gusti Allah tuh doanya kemana geus baliknya di pondok lagi inget asal muka kitab ieu pemilikeun Mang Arifin asal dibuka Mang Malikeun Arif inget aing keur ieu ka pangaji-ngaji pedi mah teu dibere ku nya keur baca kitab pan eta mah baca kitab paman aya mualifan kadenge kan bahasa hate urang ku ki musonifna cak ki musonif cak mualifna teh nu mana teh nu pelitna nu mana nyahoeun kan nya barang di dieu oh eta Allah karim nah wa yuridu
lamun ngarepakeun asa mun boga harapan ngahianat ka Anjeun Muhammad. Niatan iman, ikhlas, bener-bener dek menganiaya ka Kangjeng Nabi. Lamun urang ningali kuari penganiayaan, baheula zaman PKI peraniayaan terhadap kiai, baheula zaman Kangjeng Nabi dianiaya. Temen Kangjeng Nabi keur sujud di tendenan handalam jeroan ontak bahkan ditajongan kan Kangjeng Nabi lamun bisa. Terjadilah di zaman komunis. Kuari kembali deui du dipek-prekan naudzubillah min dzalik summa naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan disaralamatkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa yuridu lamun boga harapan ieu para tawanan ngahianat ka Anjeun Muhammad dengan ucapan-ucapan nu jelas, ucapan-ucapan nu janggal, faqad khalullah, berarti nyana telah mengkhianati Allah. Kisah memeh ieu samemeh perang Badar. Emang geus mengkhianat ka Gusti Allah jeung ka para mukminin ka Kangjeng Nabi. Atuh geus dilanjutkeun ku nyana kahianatan nyana nu matak merangan Kangjeng Nabi. Nu matak merangan mukminin ge nyana geus mengkhianati Allah jeung Rasul Allah. Nah, kam kana minhum ku Gusti Allah dikongankeun para kafir di Badar. Akhirna dibunuh, ditawan. Ti dieu nyana boga harapan untuk membalas. Wallahu alimun hakim. Allah maha uninga terhadap makhluk-makhluk. Allah maha bijaksana. Numantak segala rupa orang berangkat sesuaikan dengan syariat, di jerona tempelkeun hakikat mun tayang ulah ka sasaha iwati ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kos gitulah. Selesai perang Badar aya setan keur kieu hamuriring setan kapanggih ku iblis raja setan. Hai prajurit, kunaon maneh hamuriring? Amo cek kena pedang. Naon kena pedang? Suku potong. Setan ge sukuan potong. Paroh jerina luar biasa. Coba ka dia. Nyana ingkeud-ingkeudan ka dia jahe. Obatan. Kumaha ngobatanana ajak nyana. Obat teh eueuh deui. Teangan jelema muslim at mukmin nu kiih bari nangtung tah obatna eta. Wah tuh jarane angahan. Jelema nangtung kabeneran aya supir jeung kenek nangtung deui. Bener ya serius sih maksudnya. Serius sih orang Arab aya nu kieu bari nangtung eta ge hese hari teh hese deanganna baheula teh hese. Beneran aya nu kafir teh jadi, nu munafik teh musyrik teh jadi, mukmin kieu bari nangtung. Mukmin kieu bari nangtung. Masyaallah. Nah, akhirnya kapanggih nyana diintip punya. Nah, ieu mukmin kieu bari nangtung, cokot punya, diusapkeun. Harita kere cager. Mantak ente beusi aya supir kieu bari nangtung, cokot. Cokot eta balurkeun ka awak. Eta gering sia ka jeung mah ge. Ieu mah setan. Setan bah eta teh ngobatanana cai kiih mukmin nu kieu bari nangtung. Eta teh bisa pakai obat setan. Masya Allah kali. Makanya ku hari nu ninggi kieu bari nangtung ku hari mah lama dikondisikeun kieu bari nangtung teh dikondisikeun buat. Di mana-mana ge kieu teh bari nangtung. Ya Allah ya Rabbi eta teh galobaan obat setan. Waduh urang mah ku hari teh yeun segala PPO, yeun segala cap kampak. Nya nama tu produksina babari. Tinggal di deuleuan we asal kieu bari nangtung. Ya Allah ya Rabbi babar. Gas. Cek raja setan iblis sehat teh maneh. Berangkat ku ari ka masjid. Berangkat ka majelis taklim. Hayo. Berangkat nyana terus setan tugas selama dunia aya keleh setan mah terus we ngagoda asup jana ka masjid aya anu keur maca shalawat Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman nazina pa Jumat Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman nazina asup ka dieu set
Allahumma sholli aja bayar lentu mulai aya deh asup ke situ Allahumma sholli sholatan kamil asup ka dieu tapi teu daek tunduh bae teu daek tunduh Allahumma sholli sholatan kamil atau sholli salaman tapi teu daek tunduh kuat amat ieu cek setan teh mulai digoyangkeun hatena tak karung nu itu sabaraha jumlah nu itu nah nu geus dipak sabaraha salila eta terus bae masyaallah tah arasup kadu keur sarolat tundek salat diuk terus keur salat terus bae jalan nah ieu mah keur memeh mah salat bae Jumat ana arasup teh setan teh dikepar arasup ka masjid nah begitu ngadenge nu azan Allahu akbar setan lumpat nyana lumpat ka nu teu kadenge azan da mana teu kadenge azan barang nyana beung misalna lumpat 100 meter masih kadenge keneh Allahu akbar lumpat narangkarak banyak teu kuat dan jeung babaturan amun sakjana sore azan buhara tah aman di masjid aman tah moal tah urang ge ngadengekeun azan kan tentrem ka asyhadu an la ilaha illallah setan latara asyhadu anna muhammadar rasulullah urang ge ngajawab asyhadu anna muhammadar rasulullah setan eureun la ilaha illallah Allahumma rabb hadhihi setan datang di mulai usolli karunggoni Allah macam-macam ya Allah ya Rabb nah iyalah kapagi jeung setan gering ternyata obatna nyana teu hese-hese cai kiih mukmin nu kiihna bari nangtung mulai ti kuari sigade urang ulah kiih bari nangtung lamun lain darurat amat mah innal ladzina amanu wa hajaru wallahu a'lam